Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kira tiasa patapang dangu deui. Tiasa seserengan deui sok sanes mung di Jomantara ngalangkungan channel Londok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihaca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna kecelakna Cimata Panganten dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-18. Mudah-mudahan kena ieu acara dongeng sunate sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggeberamana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disuklakna disiklukna nu sami-sami mika cinta tur mika resep ka seni budaya Sunda etang-etang mulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra supados teu nyangkolong tinggal waktu satunya mangga urang dilajengkeun wae dongeng sunate wilujeng ngadap. Para mitra kaum dangu sadayana. Ardi anu jongjon harita nyetiran. Rangker kitu kadenge sorat ringan telepon. Ardi nyokot telepon anu aya dina dashboard. Saha cenah telepon tadi. Ardi ningali pasti tingali teh ngaranan. Kagak wae. Cek Ardi harita langsung di reject eta telepon. Sedengkeun Narnia anu nelpon harita ngarasan telepon di reject. Ih, makin di reject segala Kang Ardi. Bi. Kumaha non? Cek si Bibi anu rek keluar harita balik deui. Di reject Bi. Kumanya. Atuh telepon deui non. Panginten teh di save teh nomerna atuh ku itu. Ujang Ardi. Duh, Kak Bi. Ya pamit terang non piraku atau pengen diri jika nama tadi di saya pangintenan Narnia hari tengah ulang marina rumah sami ke nomor HP ke Ardi bisa wae nomor telepon Ardi nomor telepon manehna di Ardi memang tadi save terus kumaha Bi nya telepon di sor bibi mah geura sok karo ieu bilih itu geura tadi saurkeun cek si bibi sih kan ngahaja we mah panas ka Narnia anu keur umur sakitu tangtuna we beuki ngagolak hatena lamun nya teh mah Ardi meni Narnia harita nelpon deui nit kos tadi deui wae ngan aya nomor Dalia Ardi anu kenyetiran harita nyokot di telepon saha cenah ieu jelema teh hayu we nelpon dia tadi penting gitu. Angkat halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah saya teh. Ini Tania. Oh, Tania. Emang ya naon? Telepon ke Akang? Kang mah. Akang menuju di mana? Akang menuju di jalan. Naon? Udah ke pasar kan? Ya, emang udah ke pasar. Emang kunaon gitu? Tania nelpon pada naon? Untuk pada naon? Tapi udah pesen naon gitu ke pasar. Henteu. Terus nelpon itu pada naon? Akang ngamen tuh di pasar. Ya, nami-nami di pasar mah kadang-kadang lami, kadang-kadang ente. Emang enak gitu? Akang tekenging naon? Narnia harita neuteup ka si Bibi bingung rek ngomong nyebut naon. Sedengkeun si Bibi dina hatena seuri ngagak-gak harita ningali Narnia anu kepancing. Si Bibi harita ngomong lalaunan ka Narnia.
kayak kan ngelina gitu. Ngerti? Kumaha? Naon? Ngerti. Sok kepenak sareng Lina. Lina? Lina saha? Lina saha? Lina. Tania. Lina teh Lina saha? Lina teh seueur. Lina saha? Lina. Kabogoh akang teh ya. Astagfirullahaladzim. Naon Nia maka jeung nyambit-nyambit ka Lina sagala rupi. Akang tos lami teu bepenak. Bohong. Sumpah demi Allah akang teu pernah penak sareng Lina. Nya akang kada sumpah-sumpahan wae ah. Henteu akang mah teu penak sareng Lina. Cek arti nandaskeun memang nya manehanana ti saprak harita putus kakara sakali papanggih kitu oge langsung diantirkeun ku Ardi lantaran karunya mobil Lina anu memang keur mogok. Kebenaran Ardi ngaliwat. Bari jeung ngantirkeun sakali kapanggih deui ku isu. Langsung we harita. Isu ngadamprak ka Ardi cumburu nembe beak. Emang kunaon kitu? Kami akan ketemu pepenak sareng Lina. Kang mah nih. Kang mah pasti sukanya sama Lina. Sukan teh nya. Cek Ardi harita bari ngaminggirkeun mobil ngahaja dieureunkeun ka sisi sababna bahaya manehna lamun keur nyetir bari nelpon. Kang mah kana nyaros kitu. Emang naon kitu? Kami akang suka oge tina naon kan? Naon di bumi oge. Di bumi naon? Henteu ya entesnya akang bade ka pasar. Ih keheula ini sok naon teh. Akang bade nepangan ka Linanya. Ya Allah, Narnia kunaon sih nyangka teh kitu wae. Akang teu naon nyangka bade nepangan Narnia. Saur saha teh? Nyen teh saur saha terang we. Cek Narnia lewe-lewe si karek ceurik harita. Ardi nyerengeh dina hatena. Ningali kalakuan budak leutik anu model Narnia kawas kitu siga nu ogohan tur hayang ceuri, hayang seuri tungtung nama keur Ardi. Tapi henteu dipetuskeun seurina. Lain atoh lain bunga Ardi hayang seuri teh. Ngan ningali kalakuan Narnia anu bener-bener budak leutik. Itu cek bikin Ardi. Narnia antosan di bumi akang oge malami ke uwi deui. Kumaha ayeuna hujan tuh ageng pisan akang teh can ka pasar entosnya. Akang bade ka pasar heula. Tapi ngaden teh ka si Lina teh ya kan? Henteu. Bohong. Nyat. Pami akang ngabohong mah. Matak Narnia geura ngiring ka akang ka dieu. Nya ngiring mah moal pasti moal. Da sadayana oge dipengkereun pasti na oge. Narnia cemburunya. Henteu. Terus? Naon? Entos lah. Nya. Akang bade jalan deui. Nya entosnya. Assalamualaikum. Narnia teh mahalan harita. Langsung we ditutup ku Ardi. Narnia harita neuteub ka si Bibi. Bi. Kumaha non? Ngarti. Pasti bakal ka si Lina. Doakeun moal. Ka di mah teu tipu jalmi kapas kitu. Tapi nya kumaha urangna eta? Pami urangna bager ka manehanana nya tangtos akang Ardi oge bakal bager, bakal merhatikeun ke urang tapi lamun sabalikna. Kantos kombo kantos nyengan nyerima eta napi kumaha? Narnia harita langsung inget sewaktu Ardi nganterkeun manehna barang tumpak motor dibonceng ku Indra. Ulang Narnia harita ngahulang. Ngareret ke si Bibi. Kunaon? Kunaon non teh? Bi. Kumaha? Cek si Bibi harita bade ngadeuketan gek diuk dan si Ranjang. Naon? Cek si Bibi siga indung we. Narnia anu geus biasa teh jeung si Bibi tiba leutik. Geus asa teu jeung saha-saha deui ka si Bibi. Saka indung we meureun keur Narnia. Mangha kantos ningali Narnia sareng ka bawah Narnia.
Nah kedua kabogoh. Ya Allah Narnia. Kunaon Narnia teh geuningan kabogoh kitu. Hah, bibi mah teu bisa nyalahkeun atuh pami si Aden kasep kadang Lina teh atuh pada beningan Narnia oge kedua kabogoh atuh nya teu salah atuh Ardi pami. Tapi ih meni sok naon teh da. Naon? Ya nami-nami terus gaduh suami, terus gaduh caroge, ih geulis, kasep geulis, alah ting. Ulah, ini oge entosan sareng kabogoh mah, kenaon kabogoh. Tos aya nu kasep nu gandang mah aya nu lawana pokona mah ngadi mah. Coba kasep gandang, manehna pengusaha nya goe lain pengusaha beunghar-beunghar teuing tapi kan seutik gede meureunna ini hiji waktu mah pasti bakal maju meureunna kira-kira kitu wae. Di non duh teuing lepar. Bi tapi kumaha tuh bi? Saur bibi mah kieu we non, ayeuna mah pami non ayeuna raos masih kana bu gaduh naon namina teh gaduh kabogoh. Mending oge terus terang ka kabogoh. Teu tiasa kitu bi, pami terus terang mah nya atuh guyur mah di sakola. Cek Narnia harita lu we pada jeung teteskeun cipanon sagala rupa persis si budak leutik anu menta jajah. Si bibi dina hatena yang seuri beki atoh we sieu keur si bibi ngaheureuyan Narnia. Disebut boloho da pinter Narnia teh. Disebut pinter tapi da kalakuanana siga budak orok. Nida hate si bibi teh kitu we ngomong. Ya Allah non, saur bibi ieu mah ieu papeling kanu geulis. Paminon geulis. Resep ka Jang Ardi ka caroge nya kudu resep we ka caroge mana kumaha tuh. Caroge mah bisa kumaha-kumaha. Karena wajib urang teh hukumna eta teh ngaulaan jeung sagala naon teh sajabalupana. Ayeuna gaduh kabogoh. Komo bari jeung katinggali ku Ardi. Leung basa lamun Ardi teh daek ngomong maneh jumpu gitu. Tapi lamun Jang Ardi ngalenep kumaha cingan sok. Lagi teu ngobrol teu naon. Nyarios teh kamari Jang Ardi. Teu bituh, cek bibi oge pasti ngalenep ieu mah. Geus bahaya ieu mah. Narnia ngadenge si bibi ngomong kawas kitu beki deg-degan we hatena. Beki asa we hatena ditakolan ku halu. Terus tanya kada kumaha bi? Nah, ieu mah kada nyuhunkeun dihapunten ka Jang Ardi wayahna kajaba lamun Jang Ardi na. Hayong ku si Neng Lina teh nu geulis geuningan. Penterang berenang kumaha Neng Lina. Sakitu amu cuy kitu ih bibi oge istri menikot. Kan resep pokona mah. Ih si bibi mah ni. Cek Neng Narnia harita. Bari jeung meureumkeun panonna klucur cipanonna ngucur. Lucu na sakitu mah ningali wanoja geulis modern Narnia anu diheureuyan terus ku si bibi. Si bibi ngomong gitu teh sebenarnya mah memang ngaheureuyan da nah hatena mah Ardi moal daekeun kitu. Ngan panah we mapanaskan Narnia supaya Narnia teh balik pikir gitu maksudna si bibi. Supaya Narnia ngaku kana kesalahanana, supaya Narnia raket ka Ardi. Ulah kepajauh wae nepi ka beda kamar. Kitu cek si bibi mah karunya ka Ardi meureun. Jeung aya alus nah memang keur si bibi mah mamatahan teh. Nyantos ayeuna mah antosan we Jang Ardi uwih. Pami uwih engke mah Jang Ardi wayahna ulah dipasihan modal cemberut. Karunya Jang Ardi engke teh di bumi di pasar melitos sarapara kata kan di barengaran di pasar mah bungah wae. Susirian pas dugi ka bumi lebih ti asup kana jero runga engke teh. Kan jadi teu betah. Narnia ngahulang kepikiran kumanahanana nya cenah. Pasti kitu cek Narnia teh. Tapi bi naon? Narniana kan isin bi atuh mi. Itu kada isin mah bi piceun. Narnia teh ayeuna tos jadi istrina Jang Ardi. Nah naon oge teu kada isin sareng Jang Ardi mah. Suami teteh anu wajib ku urang teh kada dikaulaan dina sagala rupina. Beurangna peutingna kudu dikaulaan wajib hukumna teteh. Kumaha samarukan? Teu gampang ieu rumah tangga teh. Bibi mah nyarios teh paneh we kan non. Saka anak non teh nya bibi teh pembantu tapi da non teh kan diusut-asut ku bibi teh leutik ti orok beureum. Cek si bibi harita bener ngomongna teh kitu.
Da memangnya anak Narnia diasuh kumanehanana teh memang tikeun orok beureum cek paribasana ti kakarak porojol oge ditampanan oge langsung ku si bibi harita. Narnia ngahulang we harita. Bukan mikir duka naon Narnia. Dasar Narnia umur macen can teteg. Dua kleok we kawas kitu. Kadenge arti kawas kitu ribut. Ari geus rada lila-lila biasa gitu we kan Narnia. Entos satu non ayeuna mah tos sonton yong kan teh tos rada siang ye. Ke sonton kan jang adi ke uwih mangintenan. Tah non kedadangdan anu geulis anu rapi nyambut caroge anu kasep terus jang ardi supados jang ardi teh betaheun di bumi sok geura papatah bibi mah anggo pasti bakal manjur geura. Narnia neuteup ka si bibi. Dina hatena memang nyakeun ka si bibi. Tuh bibi tapi naon deui isin. Tara-tara tisa sari pan anina kawas kitu teu naon. Justru anu tara-tara tisa sari engke kejutan kau ngejang ardina. Nyantosnya bibi pada masa heula atuh. Sok emutan we eta mah. Nya kumaha non eta mah nya pambingan pada ngantepkeun we jang ardi kan nu geulis ka ditu teh geuningan bukan nu amucuy teh. Nya mangga teu langkung non. Bibi mah nya kitu we. Bibi mah karunya kan non kitu nya lebar gitu pamana-mah ka jang ardi nu kasep ngalembereng koneng disamber oraing kata kumaha panas pasti Cek si bibi hari teh bari ngaleos. ih si bibi mah sok denaun teh Cek Narnia harita bari tungkul cercuk cipanona harita ngucul. Deg-degan hatena jelas ayeuna mah manehna inget we ka Ardi. Selain ku masalah inget jeung itu lain ku inget masalah bogohna ka Ardi. Tapi sok sieun lamun dilebut batur mah. Da bener Ardi teh kasebutkeun manehna geus neuteup sakitu deuketna beungeut Ardi teh bener-bener kasep kajenting kumaha oge. Sanajan lalaki anu lain dipikahayang ku manehanana da urut kabogoh lanceuk. Teu boga niat-niat manehna rek jadi salakina. Tapi jelas pas padu, pas pateuteub. Pas diteuteub beungeutna dina waktu harita keur sare. Jelas Ardi teh memang kasep jauh lamun dibandingkeun jeung kabogohan ayeuna. Nya ge budak ngora kasebut. Narnia hari tengah hulang sajongjongan. aing kudu kumaha ieu teh nah aing kudu nuturkeun si bibi dangdan. Aing mah saera mun dangdan teh. Cek Narnia nu nyarengeh sorangan, seri sorangan, nu saterusna cengkat ini itu ke kamar. Narnia milihan pakaian beka diacak-acak dina ranjang harita pakaian ting sabaraha hiji nu geus diacak-acak. Dipake dikeluarkeun deui, dipake dialungkeun deui. Kitu jeung kitu nepi ka begreg dina ranjang. Ai nu dipake na teh nya kitu we, baju anu memang teu sadar Narnia make baju nu ipis. Anu ngaralangkang dina sagala rupa. Narnia dasar budak boncel. Teu mikir anu disanghareupan teh buaya maksudna teh. Nu disanghareupan teh lalaki salakina maksudna teh. Anu pasti bakal kagoda lamun teh mah ningali manehanana. Narnia jongjon geus beres diwedak sagala rupa. Nungguan salakina nyaetana Ardi anu cenah mah malila Ardi. Sedengkeun Ardi harita anu kakak nepi ka pasar bari kukucurut hujan turun tina mobil. Lantaran teu moal payung. Atuh kabaseuhan. Di pasar Ardi langsung asup ke jongko. Tingali jongko manehanana mani pinuh kulanganan. Ningali kitu Ardi ngarasa bunga, terus mariksa naon anu kudu balanjaeun, naon anu kudu dikirimkeun, naon anu memang dibutuhkeun ku pagawe-pagawe jen. Toko anu bogana Ardi kasebutkeun anu kajojo. Lantaran toko kolontongan paling murah, warung-warung, pedagang-pedagang di luar oke sok meulina ka jongkona Ardi. Jongko kolontongan anu memang kajojo lakeranan. Ardi ngabogaan 2 jongko, nu hiji jongko buah, ari jongko buah mah tara diecer Ardi. Jongko buah mah mangrupakeun Ardi anu sok ngasupan ke pedagang-pedagang tara ngecerkeun ngajual buah kiloan sorangan manehna di dinya. Ardi pok ngomong harita ka Mang Jana. Mang Jana? Mohon Pak Ardi. Anu kedah deui. Ayeuna nu tos saeup naon Mang? Kayak dicatat-catatkeun we nya. Pergi enjing abdi ka Jakarta.
Oh mohon, kewe gampang di engke sonten atuh. Emang uin bade tabu sabaraha gitu? Uwi mah sekedap di uwi bade ngalongok ka dinya unggul ka jongkok kios eta, kios nah namanya teh tempat buah. Oh mohon atuh nya kewe ku ieu ku mamang ke kaditukeun nya ka jongkok itu kan. Mohon atuh nya diantosan itu mah nya. Mohon. Sanggeus puguh kitu mah leos harita arti ngaleos. Ngingking ke jongkok anu ditungguan ku opatan harita teh. Lamun aya barang we di Jakarta tara kakara negara rawe harita nurunkeun barang ka jongkok. Da eta mah khusus jongkok teh jongkok glosir panampungan buah-buah di mana-mana datangna ka dieu. Ardi nepi ka selesai nanti ka jongkok manehanana nu hijina deui. Jongkok buah tinggali opat anak buahna harita keur sibuk we mikeun dagangan ka para pedagang anu aya di pasar eta keneh sarua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakabeh nu digararawe harita mangut pas petang dudungan anak. Ardi nu kebilang bager ngarti ka pagawe. Kumaha? Alhamdulillah kantun aya panginten 3 kintalan deui ieu teh panginten 3 bokan lah. 3 kintal nya tunu itu tuh anu kol buntung nu kamari di pangkar mah teh acan ieu teh acan kaluar ieu teh. Tidak naon tenang memang. Paling ge kawengi ge saepnya. Insyaallah ke wengi mah. Da ieu tos aya nu ieu mah teh acan jalmina teh acan ka dieu ieu teh. Masih di lembur saurna mah. Anu pesen mah. Oh kitu nya teh naon mang. Pamingke tos saep mah sanu anjing pada ngiring ke Jakarta. Oh iya abi we. Oh Mang Yayat nu ngiring ke Jakarta anjing. Mohon abi we, sakantenan abi bade pesereun pokoknya. Nah, pesereun naon Mang? Iya biasa di itulah di Keramat Jati. Oh nyatu Mang. Jantos satunya. Tanya kan jang udud lah. Cek Ardi harita bari ngodok duit 50.000 pikeun meuli udud cenah gitu. Atuh puguh we pagawe teu bungaheun karahanan. Sanajan duit saeutik tapi aya nu merena bager kawas kitu mah. Jadi dangdanan keur manahanana jadi udud jadi daging tangtuna. Beda jeung mere keur mah saeutik bari jeung wah galak karahanan. Ardi nu antukna harita ngaleos deui init ka parkiran. Sageus tepi ka parkiran Ardi nasup kana mobil. Ardi ngageuleungkeun mobilna barang arek keluar harita Ardi aya mobil anu asup datang ka dinya. Ardi itu kepaksa harita mundur deui. Eta jalma anu nyupiran mobil teh awewe. Dina cek Ardi harita. Ardi ngelaksonan tent sabaraha kali. Awewe anu keur nyekel mobil harita ngereret barang breh harita tetela Ardi anu keur nyupiran. Lengeh eta awewe seuri nu saterusna eta awewe ngomong, Kang Ardi, Lin, mereka mana? ke pasar Kang. Antosan teh kedap. Mohon. Ardi kepaksa mundurkeun deui mobilna. Diparkirkeun deui curut Ardi harita turun, nyamperkeun ka mobil anu rek diparkir. Mobil harita diparkirkeun ku Lina sedengkeun Ardi manempokeun berenang. Curut harita Lina turun. Pangawakan anu jangkung leutik bener we ceuk si bibi. Eta awewe teh kacida pisan geulisna. Harita dibeureman saeutik. Jelas pangawakan anu seksi nakaranan. Kang Ardi. Lin, kunaon? Lina harita neuteub seukeut ka Ardi. Dina hate Lina anu boga rasa cinta tur nganyang karup anu teu leungit-leungit. Sabab Ardi teh mangrupakeun cinta pertama manehanana, nya kitu di Ardi. Lina mangrupakeun cinta pertamana manehna bobogohan teh di waktu SMP nepi ka SMA. Tapi dina hiji waktu manehanana Lina jeung Ardi geus serius tapi tetela kolotna teu doang. Alatanana memang Lina jelema beunghar. Sedengkeun Ardi jelema biasa-biasa pedagang biasa we di pasar. Sedengkeun bapakna memang pengusaha lain pedagang ai bapakna mah. Boga perusahaan pabrik
nyata mobil pabrik konveksi anu karar itu. Utang tuna penghasilanana jauh dibandingkan Ardi jauh. Pabrik konveksi oke lain pabrik leutik. Geus asup sepe. Lin, kemana wae? Itu kemana-mana Kang, biasa we kuliah. Mereka kapela. Langkung. Penting tuh pilih engal-engal ke? Itu Kang, nyal seda. Wah iya tuh. Nuantukna dua nana hari teleumpang ngareng-ngareng. Ardi jeung Lina asup kape ka kape. Pada baso tapi Pada nggak masuk. Atas lami, tinggal baksonya. mohon pokoknya. Ardi harita neuteup seukeut ka Lina hatena dak digdug teu pararuguh. Teu kitu kumaha? Manehna mangrupakeun hiji lalaki anu memang bogoh nyosok kayak awewe. Tapi hanya akal nanti satujuan kudu jadi kolot. Bisa majar kumaha? Ardi ngelehan. Nyata satu. Orang pesen Kangnya. Ardi cengkat. Bisa ku Lina. Cek Lina harita miheulaan. Saterusna Lina ngalangeor harita leumpang. Ardi ku tiba neuteupkeun neuri ciduhna. Ningali wanoja nu pika bogohna harita anu ayeuna geus aya di bareng hareupeun manehanana. Aduh, Lina. Kunaon aing papanggih jeung Lina deui. Bener. Omongan pemajikan aing teh bener. Seukeut pisan pirasatna. Ngomongkeun Lina bet papanggih deui. Parupa. Cek Ardi harita ingat kanu jadi pemajikan anu teu kalah geulis pamajikan oge coba ngora keneh di ongko. Ngan hanya kalna we. Sanajan geulis ge nu jadi pamajikan anak. Jelas masih kena boncel. Hese di kitu kieu aku Ardi tangtuna. Hese dia bawa dameina. Ngaran-ngaran boncel atuh. Tegung sirila Lina harita geus balik deui bari mawa 2 mangkok. Lina mah pedas biasa Kang. Akang mah teu kan? Ya biasa we lah Kang mah. Masih emut kene. Tang tos masih emut. Lina harita langsung ke dahar baso. Tegung sirila pelayan harita jodorkeun jus 2. Dua nana tercelehakan we dahar baso harita. Ardi dina hati leutikna inget kana nia tapi dalah di kumaha. Lina anu neuteub harita ka Ardi pok ngomong. Ardi. Kumaha nikah sareng Tania teh? Gepek. Ardi harita ngarenya geuwas. Sabab sanyaho manehanana Lina teh dibejaan manehna kawin jeung Narnia. Nya kitu we Lin. Berarti senangnya Kang nya inginkeun udah kena penjara keneh. Dami-dami nikah malin. Dina pasti senang na aya panginten dina pasti narudet na aya kumaha ieu kumaha urangna si umi urangna ngikuti ka mana irama manana lah. Yang masalah-masalah pernikahan mah. Soalnya Kang teu di baleena ayeuna mah. Suruh saha teh? Nya seueur we nu nyarios. Akang di mana ayeuna? Ardi hari tengah ulang bejakeun entong cenah. Bejakeun entong. Lamun dibejakeun sok sieun jadi mamatak. Lantaran Lina ge jelas masih kena mika becinta teu mika bogoh ka manehanana. Ari teu dibejakeun asa pelit ka cida keranan. Nu antukna Ardi hari tengah bejakeun. Akang di dago ayeuna mah. Di dago. Nah, ada Lina ge di dago. Akang di dago dari mana? Gebeg. Ardi harita ruas sebab teu sadar Lina teh memang kuliah di daerah Dago. Kosna oge di daerah Dago. Nya di Dago we akang mah. Oh, Dago teh kan lega. Di mana Dagona? Lina mah kan jelas di dinya di caket terminal Dagona. Ardi ngaleh-leh deui wae. Beuki deukeut cenah ieu. Sedengkeun Ardi di terminal teh katongoh. Anu deket jalan-jalan anu kadi belah dituna udah nonton karena tuh gak pakar. Akang di daerah dinya
Cek Ardi harita. Maksudna di daerah terminal oge. Sumuhun kapali di dieu bisa gede. Oh. Ya ira tiara Lina tiasa mampir atuh ka ditu Kang. Cek Lina harita. Pabi akang aya di bumi banyak mah enggak we. Teu kabau tanda akang mah. Cek Ardi harita da di kumaha deui atuh. Ardi sajeroni ngomong kitu teh inget pikiran namanya teh ka budak boncel nu jadi pemajikanana. Aing sadat teuing. Narnia bener amak nawe lamun aing nyaho aing kieu. Nah, tengah aja ieu mah. Cek Ardi harita dina hate. Ngulang wae. Anu jaya emut kana di bumi. Ya, emut sih emut kan di bumi dah. Tapi lagi istri kan. Narnia dikit nanti Lina dikitukeun teh harita. Bibirna dikawetkeun. Rada mung Ardi nyebutkeun istri ka batur teh. Narnia. Tania, Lina, ini sok. Mulai kesel barang Ardi salah ngomong. Punten. Kebiasaannya Pak Narnia surah Kang teh. Narnia anu disebut-sebut ku Ardi jelas diresepeun keur Lina mah. Sanajan eta pamajikan Ardi. Ardi. Akang cinta pisannya ka Narnia. Ardi dikitukeun harita neuteub ka Lina. Bingung pertanyaan Lina disebutkeun cinta pisan ka Narnia. Perasaan Ardi dan teu. Sabab jelas manehna mika bogoh teh kalanceukna. Tapi ayeuna manehna kudu kapaksa bogoh ka Narnia. Sabab ayeuna Narnia anu geus jadi wajib. Narnia anu geus sah jadi pamajikanana. Teu bisa kumaha-kumaha. Yakin dirina ayeuna kudu sautuhna mika cinta tur mika dedeh ka Narnia. Lin, setelah salaresna Lina oge terang jawabanana pangintenan balaran ti akang kumaha. Akang sanaos kapaksa ayeuna nikah ka Narnia, tapi akang hiji lalaki anu tetep kada tanggung jawab tanggal walar kana sagala rupina ka Narnia. Akang kada janten suami Narnia anu tangtosna kada teu tiasa setengah-setengah. Akang kada hapul, akang kada mika deudeuh mika cinta ka Narnia. Lina harita neuteub seukeut ka Ardi. Celak cipanona Lina harita ngeclak. Ek teh kitu kumaha Ardi nu dipika cintana nu dipika bogohna ayeuna geus jadi pilik batur. Gara-gara bapakna anu memang teu meunang. Tur teu doa Lina kawin ka Ardi ku alatan harta Ardi anu lain dipikahayang ku manehna. Lin. Lina aya ka urang mana? Naonna? Mun aya ka hubungan sareng urang mana? Lina teh ka urang mana-mana, Kang. Hah? Teu ka urang mana-mana? Nah, Saudara Kang. Akang butuh sareng Lina. Akang teras nikah. Teu emut sama sekali ka Lina kan? Lin. Pami kada jujur. Akang kacida pisan emutna ka anjeun. Ka salira. Tapi lari kumaha. Urang dihalangan ku benteng anu sakitu pisan nang tawingna. Orang tua Lina kapanan teu satuju ka Lina. Orang tua Lina jelas-jelas nolak sewaktu akang bade ngalamar ka Lina. Tapi Kang, kedahna Akang teh berjuang. Berjuang? Akang pantas berjuang. Akang parantos kitu tapi tetep Lina oge sapertosna parantos lalah kapan? Lina harita tungkul berbay cipanona hati nga berbay.
Kang Ardi. Pemikiran jujur. Pemikiran jujur. Lina masih mikir cinta ke Kang Ardi kan. Ayo nikah Kang. Cek Lina teu disangka-sangka. Lewat dengan Ardi harita anu pareup-hareup. Leungeun Ardi anu keur ngajulur harita dicepeng